Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah wa Ummi Salamah. Dan riwayatkeun saking Siti Aisyah lan Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, muga-muga nilareban sapa Allah ta'ala halimah luhur ya Allah saking karunia Aisyah lan Ummi Salamah. Dan riwayatkeun opo anan nabiyya sapa satuhune Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana ya Kangjeng Nabi yusbihu iku subuh-subuh ya Kangjeng Nabi junuban hal junub min jima'in saking jima' sumbayag tasilu kari-kari adus ya Kangjeng Nabi wa yasumulan puasa ya Kangjeng muttafaqun alaih utai hadis iku muttafaq alaih zada Muslim lan muhi sapa Imam Muslim fi hadis Ummi Salamah ing dalam hadis Ummi Salamah ing lafad wala yaqdi lan ora qada ya Kangjeng Nabi. Dilasasi saum Ramadan Kangjeng teh jima wangina teu adus subuh jadi sabada saum lain qoblal fajri tapi ba'dal fajri jima nama tipeting tapi adus nama subuh. Oh masalah besi urang dek nurutan Kangjeng Nabi jadi saurna setengah opat jam opat selesai kira-kira bangsa ya setengah jam deui mulai muqaddimah sugro jimalah jeung pamajikan beres langsung azan Allahu akbar masa can mandi mandina pada subuh eta mah tok jer teuing lah peuting jima jam mantes taraweh ya tas taraweh teh jadi nutup langsung bebejana mah sahur ke abeh eta abeh ulah kaberangan padahal mah meureunanan padahal mah der udang sahur can mandi makruh masalah guys cabrak makruh deh masalahna ieu mah ge kolot begog yes eta di Parahyangan aya bahasa kokolot begog jadi umurna mah meureun kolot ngan jadi henteu siga kolot aya anu budak tapi kokolot teu eta ngaranna kolot begog aya lah contohna ge di dieu kolot beger tah jadi mandi teh subuh masalah Kangjeng teh yusbihu junuban subuh-subuh junub min jima'in lain ngimpi lain asli tina jima' kumayag tasilu tuluy adus Kangjeng teh wa yasum puas muttafaqun alaih hadis Ummi Salamah malah ya tambahna wala yaqdi teu kodo Kangjeng jadi jelas sah puasana sah malah lamun teh mah urang subuh teh hudang boga junub mendes sahur bablas hudang-hudang jam 2 jam 2 urang
Jadi berarti mandi dirinya. Subuh mah kodoan. Mintanya maji. Aduh muhun. Waduh menghadapi zuhur. Ai subuh mah emang istiqomah kodoan. Istiqomah. Masalah. Jadi cerita mandi junub di waktu puasa besar atau ngimpi sami bae ieu asli ieu mah sare pada subuh lantaran berenang teu boga ya otomatis ya berenang daya hayal terlalu tinggi otomatis paneng naik. Nah, itu kan jadi gangguan nu mantak di ditu nagelitas kunu ilaiha. Jadi orang boga pemajikan teh sakinah. Sakinah ya boga pemajikan mah tuh urang neuleuh aya Noel deui. Kan geuna eta sakinah kan. Urang ngajak seuring nya mesem ya eta sakinah. Abi aya nu boga pemajikan urang seuring nya cebetut. Lain sakinah tambah kos kitu banget. Eta pemajikan lamun urang ngajak seuring nya cemetut, wah ieu aya ekses ya. Nah, itu bagus ya kos ge tah. Eta mah imma wa imma. Nah, muttafaqun alaih al-ma'na al-ijmali wallahu a'lam bissawab.